aing mah ya dengekeun ku sararea nya goblok sia teh nya ya aing mah lain kumaha aing bingung ka sifat Pak Dedi hirupna nya. Jadi Pak Dedi teh pan gubernur Jawa Barat. Jadi aing mah nu ditingali ku piti-piti ngaliwat ka HP aing lah. Jadi Pak Dedi mah mun setiap manehna anclup ka hiji tempat atau ngadatangan ka hiji tempat da anu menyambut teh anjir teu sirikna sakampung eta mah beak daratang kabeh. Asa kakarek ningali gitu pejabat anu kawas kieu kitu nya. Gubernur Jawa Barat ieu mah nya. Dararasan aing anu sejen mah teu ningali aing mah digerumutan kitu nya. Kunaon eta teh? Teh eta teh meureun ku jeleumana anu bageur teh pamimpin teh meureun kitu nya cek aing teuing cek sia mah anjing. Sia mah atuh dah aing teu bisa ngabedakeun jelema bener anu salah jeung anu salah maksud aing mah sok kacapruk wae ngomong teh sok balelol goblok maklum lah aing mah da geus rada kolot gitu lah. Kolot naon? Kolot ku maneh anjing aing mah lain ku sia goblok. Tah kitu. Jadi jika nate Pak Dedi mah da meureunnya hiji meureun ieu. Pak Dedi Mulyadi mah hiji isuk-isuk teh sok ngopi. Nah gitu. Jadi lamun Pak Dedi ka mana-mana teh digurumutkeun wae, digurumutkeun maksudnya di penyambutan teh dilobakeun ku ieu kumaha ngomong teh aing jadi pabaliut nya pokona mah loba anu sarareneng lah masyarakat teh kitu nya. Tah jadi kulantaran sok ngopi gitu. Ajeulema sok ngopi mah di mana-mana ge sok dirariung. Kadang-kadang sok aya nu minta kopi gitu jadi ngariung bareng tah eta kitu barudak. Anehnya Pak Dedi, aduh ampun dah ieu lah pamimpin nu alus barudak nya cek aing cek sia mah paduli teuing anjing teu kumaha sia we anjing nu penting mah aing mah nangan duit gitu.